DP Studio Production and Entertainment. KDMT eta teh Bapak Aing Gubernur Jawa Barat. KDMT singkatan Kang Deddy Mulyadi. Betul. Ai siasa. Aku ngaku KDM, di Bapak siapa Indra? Tolong bete nyari dia tong bakola teuing. Mane nu ngeuna-ngeuna aku ngaku ngaran Batur. Teu aku ngaku aya. Hari itu gubernur KDM naon? Kang Kang Deddy. Deddy Mulyadi. Oh, ayeuna mah. Ya. Oh, itu juga baheula. Ai palan naon kitu pada sarua baheula jeung ayeuna ge. Lempar baheula mah Kang Duda beranak. Ngaruksa. Hidup papain. Sopak Tadi hari cari lagi. Nah, itu sih eta bisi eta. Cing ieu kudu dibeakeun. Kudu maksudnya lamun jualan sup sing beakeun lah. Jualan sup. Wih, Kang sup. eta teh gunungan urang sare. Papaing teh. Eta teh KDM. Salah. Tuhan malah. Papaing nantang dah. Naon sia? Ngomong naon sia tadi? Ngomong gitu ya. Kadia sia. Kadia. Naon gitu mah barata kumaha mau naiknya nanti. Kadia. Sia ngomong naon ka aing tadi? Sia ngomong naon kalian singkatan tilu naon? Bukan baheula ieu mah. Naon? Baheula teh kan KDM teh singkatan. Singkatan tilu naon? Kang Duda beranak. Cek saha duda merana. Duda mah makmur sih teh. Makmur kumaha ari Bapak? Makmur keneh duda. Aduda Bapak bertemu ke pamajikan. Tapi hirupna makmur ngeunah nyanding. Daripada nu boga pamajikan ditutur-tutur manggung ge. Hirup teh kasiksa. Ningali belah ditu anu geulis terus ningali ka belah dieu. Ningali belah ditu anu geulis ningali ka belah dieu. Nu boga pamajikan mah hirupna munafik. Oh gitu titipan ya? Oh gitu. Tadinya dia noham sih Kak. Aku mah bebas aja. Tiada beban bagiku. Karena sekarang KDM Kang Duda beranak menjadi Kang Duda menyala. Lebih baik jadi duda yang ditinggalkan daripada jadi durjana yang kerjanya meninggalkan banyak wanita di Jawa Barat. Satunya kayak jembatan gitu malah. Jadi Jawa Barat teh salah hiji problem nate nyaeta loba randa akibat ditinggalkan oleh lelaki durjana. Durjana. Betul. Betul. Meninggalkan anak, menimbulkan beban dalam hidupnya. Laki-lakinya pergi menghidupi wanita lain. Setelah itu punya anak lagi, pergi menghidupi wanita lain lagi. Setelah itu punya anak lagi, pergi menghinggapi wanita lain lagi. Setelah itu punya anak lagi, pergi menghinggapi wanita lain itu. Itulah laki-laki yang tidak punya rasa dan perasaan. Lebih mulia rahwana, mencintai dengan hati. Belum ada rasa, dia nggak bisa menyentuh badannya. Memandang pun dia tidak lakukan, saking menghormati cinta. Eta teh raja siapa? Raja.